Lah aing mah ngontrol tipe ting kene tapi aman ieu lemur euy. Kali-kali aya bangsat atuh lah me aya gawena. Yang teu ngadahar bae gaji buta. Cing atuh aya nu tah nyolong-nyolong jeujeur atuh aing mah lah nih bangsat-bangsat acan je gawena aing mah. Murilingan teh kudu kumaha. Gawena aing mah aduh kudu istirahat teh ieu sare heula di gardu ah. Yuk kali di dia. Lihat, lihat, kayak tukang bakso. Kan, kayak tukang bakso, cabang sekolot deh. Lihat, karunya geus kolot. Bangun aja aya nu meuli eta. Nya bangun berat keneh gerobakna teh. Bangun ngeunah ngabaso ayeuna teh. Tapi mana boga duit teh. Ah boro-boro urang boga duit. Mane aya teh? Mentak urang nanya ka maneh ge urang teu boga. Tapi urang boga ide leuh. Ide naon teh gan? Ah cicing maneh mah ayo we ngilu jeung urang. Ayo tuh. Lila, ayah hansip. Eta korban orang, jadi korban kenya. Cep, cicing mana mau teu ngomong. Mang. Kayak naon pol mang we sia Pak Hansip gitu. Oh, pansip. Kayak naon sih teh? Nah itu nyebut Pak Hansip gitu. Bangsat lain. Eta pansip. Aya bapak-bapak gogorowokan nyabang geus kolot karunya. Itu bener sih teh. Gogorowokan kunaon gelo? Lain gelo, lain stris. Tapi kan karunya geus kolot gogorowokan wae. Iya we, nanti bere duit we, pansip. Karunya. Tuh bere duit sabaraha sih teh kan? Maneh mah aya 20.000 mah teu. Kemarin 20.000 ge pansip, mahi meureun yang porsi mah. Mahi meureun yang ongkos balik mah. Bisikeun we jauh balikna. 2 porsi naon ya. Bohong kade. Di mana gerak? Yakina? Ayo nembok. Kemarin kok agan we bere mah. Kok pansip mah bisi sieuneun. Dia mana duitna urang bere? Atuh ieu. Tah gan bikeun nya sia kudu di tepinya. Sare heula. Siap. Aya wae barudak mah keur genah-genah aing ngimpi jeung awewe demplon sia sare dia. Kira gan kadiala. Aing nu tadi teh stres apa gelo kumaha eta teh gan nu gogorowokan teh? Iya, nu gogorowokan ya. So, baso. Kehead mas sararia we meureun hayang ngabaso bebal aing mah katipu deui karareken kehead sia nipu wae aing.